Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Simkuring bade ngadugikan yen dawa anu kami lampahkan teh sami sakali hente boga maksud pribadi, hente pikeun kapentingan dunya, atanapi tujuan-tujuan sejen salian tinurutan parentah jeung pituduh ti Gusti. Kami tak aya niat pikeun nyinggung pribadi, golongan, atanapi pihak mana wae. Sabab dakwah kami mangarangkulan lain ngamusuhan, ngahijikeun lain misahkan. Ku kituna, kami nyuhunkeun pamit undur diri. Bili aya kecap atanapi lampah anu teka haja nyeun salah paham atawa nyeri hate, simkuring nyungken hampura anu saageng-agengna. Upami aya tina katerangan anu ta acan kaharti, teu kudu hariwang, teu masalah lamun acan ngarti. Kami mau ukur nenden pituduh, ngadugikeun naon anu dipasrahkeun ka kami. Hayu urang sami-sami ngalakonan kahirupan ieu kalawan damai, tenang, jeung tentrem. Sadayana aya dina garis komando, jeung sakabe ieu teh murni pikeun ngabakti ka Gusti Nu Maha Kawasa. Sabab agama, utamana agama tauhid teh mangrupa agama kodim, agama samawi, agama anu ilmiah, sarta agama anu, yalu wala yurla, alai, teu aya anu bisa ngalengkahan atawa ngelehkeun. Agama teh rahmat pikeun sakumna alam, lain ngeunaan merek atawa ngaran, tapi ngeunaan rukun, syarat, jeung cara anu kudu luyu jeung sistem anu ditunjukeun pikeun nyamperkeun ka Gusti Nu Maha Mutlak. Sakitu anu tiasa kami haturken. Sumanget terus dina lalampahan milari kabeneran. Mugia urang sadayana salawasna aya dina panungtun jeung hidayah ti Gusti. Sakali deui kami pamit undur diri, rahayu, rahayu, rahayu. Tauhid Sunda, Pasundan Luhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.